Aya sinden kaplak mik. Nya eta golek nyampurkeun aing sieun. Sinden kaplak mik. Hadena mikna gede coba lamun leutik mah kajel gelong. Penonton keprok sorangan itu. Iya udah dinyarinya sayangnya. Orangnya ya. Teruskan aja. Ayo. Ladala. Ayo. Beres orang di ais, orang bawa pulang, orang bawa balik. Kekinciran di nubala, kekinciran di nubala, ye, dari nubala. Ke Jakarta melikeung, balik-balik ke Indramayu. Anu benghar hayang keong, anu benghar keong ka Indramayu. Gas melitipung kaci badak. Nah artinya Kepung dak kak, biasa kayak salingan, biasa kayak ayah berita, sok kayak iklan. Wayang golek tuh biasa gitu di acara. Lagu dangdut ke Sunda, lagu Sunda ke dangdut, gimana urusannya nih? Parah lah. Bapak Ibu, kita lanjutkan berita-berita untuk Anda. Dunia dalam berita. Pakai musik atau? Anu gagu. Oke. Nah, gitu. Saudara, TV Bandung ya balikan deh. Kita ikuti. Itu udah mana sih? Bilang jalur lain. Oke. Dunia dalam berita. Berita ekonomi. Baru-baru ini astronot Amerika telah menemukan benda hitam di atas langit. Setelah diselidiki di bawah bumi, ternyata benda hitam itu berubah menjadi tai kotok. Berita perjalanan. Baru-baru ini negara Indonesia dan Jepang telah melaksanakan kerjasama bilateral, sedang membuat guha. Guha itu panjangnya 3.500 km, sedangkan lubang guha sebesar lubang gelas, dan lubang tersebut akan digunakan untuk parkir keong tengek. Berita olahraga. Susi Susuan. Kalem Susi Susanti kalem. Maaf, pembawa acara kaca letot. Susi Susuan. Kalem Susi Susanti awal. Lalaunan. Susi Susanti. Kalem Susi Susuan. Dicokot. Susu aing. Oh. Saudara, setelah berita olahraga, kita langsungkan dengan berita dari Sekilas Info, akan dibawakan oleh pembawa acara dari Kamerun. Ayo. Sekilas Info. Kalah lagu Sunda.
Kalah lagu unyil. Sekilas incok. Apa di Sunda? Sekilas info. Nah, Berita kriminal. Para penjahat Pulau Gadung kembali telah ditangkap petugas. Yang satu melarikan diri, langsung petugas menembak kakinya, tapi yang kena matanya. Sekian sekilas info. Mudah-mudahan ketampi iman Islam. Dan saudara, masih ingatkah pejabat tinggi negara Indonesia? Sekarang akan kita ikuti wawancara penyiar dengan pejabat tinggi negara, salah satu presiden Indonesia. Kita ikuti wawancara ini. Baik hadirin, ini Bapak Hajat, orang gaul mengundang pejabat dari Jakarta, mantan presiden. Kita sudah, ini cuma mengenang ya, ini sudah wafat presidennya, tapi kita cuma mengenang duplikat Bapak Gus Dur. Oke, selamat datang buat duplikat Bapak Gus Dur. Kami persilakan. eta tukang taropet mani semangat banget. 2 kali nyokot penjeran. Presiden, berapa musik odong-odong? Kumasih musik kumaha? Religi teh nu ada teh. Religi. Ulah liatannya liar ya, kecepatan ya. Oke, yuk. Inilah Bapak Gus Dur. Gus Dur. Oh yeah, Billy pada jabatan tangan dengan Bapak Gus Dur di Jakarta, mangga kap nayaga nu juga penyakit nu nyawahna kurang lega sok sekalian minta cai dapat bisa ngobatan ongko mana. Ayo Lamun di Karawang mah Gus Ono. Ayo Encan lambat dulu ngalawan tuh hidang nyaw pencak poker. Selamat malam Bapak Gus Dur. Assalamualaikum dong. Mohon ulama Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak Gus Dur, sehat? Kela ya tai cak-cak ya. Ajudan dan tai cak-cak. Tai coli banyak. Gimana Pak Gus Dur, sehat? Ya sehat, mentak datang ke dia sehat. Aing nanyakeun ke sehat sih ngalawan ke aing. Aing nanyakeun sehat mah sehat teu naon. Jangan berantem dong. Tembak dong, tembak. Salah nembak aing atuh. Salah sasaran. Mentang-mentang aing mau gaji. Selamat malam. Maka assalamualaikum ya. Atas mentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gus Dur, selamat malam. Pak Gus Dur, saya mau tanya tentang demokrasi di negara kita. Menurut Pak Gus Dur gimana perkembangannya gitu? Ya sebenarnya waktu saya jadi presiden itu demokrasi udah diterapkan baik-baik. Namun sayang sekarang ini acak-acakan. Ya iya, sampai sekarang beli minyak tanam, beli bensin apa kok harus pakai aplikasi apa-apa. Gitu aja kok repot. Itu ciri khas Bapak Gus Dur, itu aja kok repot. Pertanyaan yang kedua, kita menginjak ke
Nayaga tapi pas seniman-seniman Kabupaten Karawang. Sekarang katanya udah diizinin manggung siang malam. Himbauan di Pak Gusdur gimana ke para seniman gitu maksudnya, ke para seniman gitu nya. Himbauannya gimana? Ya walaupun tidak ada panggungan kan kita kerjanya bukan di panggung aja. Jangan sampai ketika nggak ada yang manggil kita kelaparan atau ngarongsok siate kita. Jadi banyak pekerjaan mah ya. Acena teu ngarokrok ngaroksoknya kemana urang mah nuntun mah sehat gitu aja kok repot. Pertanyaan yang terakhir, kita menginjak ke daerah Karawang. Daerah-daerah mana daerah Karawang yang penduduknya banyak wanita? Kira-kira daerah mana? Ya cek ajudan saya mah ya di CR. Bisa nyawa ke CR gitu. Aing mah nganter ngontrol anak buah. Siang ngalaun kayak nah, soy adia siapa tuh anak ayah di Bandung si Iteng pemajikan oh Mahendar ayah si Iteng di Bandung reka dia wabud ayahnya mohon da ayah punten da abi mah socana lelakinya kurang awak Abah Gembul ayahnya di para seniman ge aya di BBG nya baraya Bah Gembul kumpul soy nyara rondongnya apal meureun si Iteng anu mana teh ya? di Bandung pemajikan Pemajikan anu mah ieu Mang Hendar teh ya reka dia cenah hiburan bade sumpi urang papa ge nya ku lagu calung mohon mangga urang sambut kedatangan pemajikan kuring di Bandung Iteng mangga urang sambut berah Neng Iteng Mahanya ewatun beger kapandang hayang nyium ditahan pemenang layang di ubaran mangpirang pirang tareka batan cager lobana malah nambahan aya oge wanoja anu resepen kalalaki nu pinu ewateun wungkul majarkeun teh rek nyium aya rasaan nagaraga tepolos kawas hewateun boga ngaran anu paten hamo bisa diganti ku basa sejen abang-abangna bisuo asmara ayana di budak ngora ewateun boga ngaran anu paten hamo bisa diganti ku basa sejen abang-abangna
bisul asmara ayana ibu kagok aing ewaten tak mau cek aing oh geus iya pemajikan teh siheung pamajikan keur naon coba eta keur hiburan neng ningeuna hiburan perger usaha keur neng kene pantesan di koeran eueuh atuh emang aing runtah di koeran teu hidem di toongan di kolong eueuh udah aing teh bu eta beureun cak-cak usah di toongan teu nyaho mah di dieu we eta perhiburan butak-gitek butak-gitek kual geol butak-gitek kual geus asoy ulah ngaganggu aing keur pasea ieu rame ieu pasea ieu ulah sok ngaganggu icing bang kunaon sih jauh-jauh di ka Bandung ka dieu nyusul akang keur usaha nya akang teu balik-balik nyangke kayak waktu udah balik teng sing sabar jelema sabar mah irungna lebar irung maneh teh lebar gede teh nyapan iteng teh butuh resiko Kang butuh resiko butuh perhatian jadi ini tuh kurang perhatian nya gampang tuh yang perhatian saya mangkat ke stasiun ke dirinya ya nu ngomong perhatian hakan ku sia perhatian maksudnya diperhatikan lain perhatian tah itu maksudnya eta Kang diperhatikan ya tong uruskan rumah tangga aing no uruskan rumah tangga sia geus nyanggeyeng oge tersana tanggal cau menaik rubuh apa neng teh hayang disenangkeun jadi kurang perhatian kurang kesenangan gampang teh hayang senang mah hitu teh jero seeng senang hitu teh jero seeng senang itu jero seeng senang eta senangkanlah tarang si iteng manis sedang lenang itu bule ayeuna masih iteng keur mah embok kebo bule keur ngambek manehna saja deureun supaya seuri no oh nya keur ngambek moal moal teh hayang seuri pisan terus mana rek naon si ka dieu oh nya arek ka akang eta akang keur naon si di dieu keur hiburan akang di dieu ya neng tong sok pepasian ngerakeun ulah nyontoan tuh kurang kali urang keur dihitan ulah nyontoan kete barudak dieu teh narutan hebat sih itu pasea wae oh nya akang ngamimitian wae kos kitu tuh da ya. ninggal-ninggalkeun wae insyaallah ke ku akang dikiriman ka ditu bener pada sana si iteng bebek murunan pulang sana ayam ngerem murunan bang ya sing sabar jelema mah da akang keur usaha keur perieun baheula keur corona ada ke corona si hayang naon ku aing teu dibeli-belikeun malah hutangnya numpuk hutang ngagunuk dia ngagunuk ku aing dirontok eta hutang ngagunuk teuing pada sana pare murunan batur bang nya Kang poho deui nya poho deui geus 5 tahun teh karak manggung nya bang nya Kang ka dieu neng teh nyeri hate Kang mohon emang KBG ari boga awe mah sok nyeri hate tuku salaki cacakanan hate di jero nyeri keneh wae kometin hate di luar beureum pacokan hayam beak atuh gabah meureunan Kang bulan tong deket teuing naon sih bau jukut udah aing teh embe berusaha ngahina pisan ka salaki teh siapa iteng kasalaki teh meneh kitu ari akang teh neng bogoh ka neng teh lain ku geulisna ku sorana ai da neng teh bubuhanana ahli seni bapakna ahli seni salakina ahli seni terus lancekna ahli seni tak iya tak nanti uwana ahli kubur cuma teh kabagian siap yakin ahli con akang teh bogoh ka neng teh ku sora neng neng bisa ngalagu oh nya bisa tuh lagu naon kira-kira nu bisa wajah kira dia gandeng nu kira-kira bisa nyeun soron doi lagu naon
Gusti loba di neng mah. Naon? Hayang lagu naon sih di iteung mah loba Kang ah. Nya buhanana orang Bandung tangkala lagu. Oh nya kieu ge Kamari ge pane di bener-benerkeun budak. Masalah lagu mah kasih itu ngetong ditanya. Tong ditanya. Oh, bisa lagu dangdut bisa. Tong ditanya. Kasih dah, kasih dah. Tong ditanya. Jaipongan. Tong ditanya. Maksud sia Antepkeun nih. pan diperkosa saya diantep. Ulang ngaremehkeun Kang kieu neng mah bareto urut. Ulah remeh mendingan kejo. Lobaan kayak Lobaan sebut. Teu nyahonya Mang bareto iteung teh kieu urutnya. Oh, urut artis. Urut. Urut penyanyi. Urut. Urut naon? Nu gelo. Nya aing salah ge urut tuh beraya sia surut gelo mah. Urut pamajikan nu gelo mun ka aing. Bisa itu nyanyi mah Kang. Lagu naon teh? Orang Jaipongan heula nya. Lagu Jaipongan. Heeh. Maka pangkat moal. Ah? Pangkat. Kudu. Moal pake pangkat lah. Timbang model kieu salakina oge teu boga pangkat. Sok joget. Ngaledek ka aing. Iya mah Joget. pangkat lagu. Joget. Joget. Ya, serek nyanyi rek debus sih. Nu ngatur jelema jadi teh nyanyi. Bangkung hideungnya. Ayo joget hareup. Bangkung hideung. Ka aing nganteran cai. Bangkung hideung. Kieu ari juru kawi mah kieu. Hayo teh ya. Aya Akang. Dah kuat. Ih, lila. Dawir. Siapa ngaledek ka aing teh hidang. Dawer pas salak sia teh hidang. Mang ah. Waduh. Buset, kesempatan dalam kesempitan si Ocon. Mang iteng dibelai. Sa. Kurang ngajajar, Kurang ngabaris. Iya. Ai pimpinan mah kudu kilang bara ka anak gua. Ai bang kieu diprotes deuh. Joget. Ya lain Joget. jeung lain dawe teu lain. Ya, diborang di dia geura diborang. Oh, aing leuwih nangkeupan. Dawe. Joget. Ulah dawer teh hidang. Dawu. Lagu Sunda keneh nya. Nya mangga. Oh lain Bang Munghi dan lain. Potret manehna nu katempi eueuh huluan. Sia daek teh sia. Huluan daek teh. Dengekeun gara sinan main Jaipongan wae. Sia mah ngarusak lagu teh. Kunaon emang geus diganti lirik? Huluan teh huluan. Nu katampi wengi kamari. Kok diganti? Ngapa heula ge mah kitu teh hidang Pokoknya diganti maklum kusaha. atuh udah perewai apa teu manggung-manggung. Lain eueuh huluan lah. Ganti nu geura Ganti eta dasar jodoh. Dasar jodoh. Heuh nek Lagu nu. loba lagu di eneng mah heuh. Loba. gua lagu nama tapi anu bener. Ayo Kak Payun. Dasar jodoh. Ke surga. Naon. Asal mah digulung deui wae yuk juru kawi. Dengekeun saya kadang teh aing budeg. Kasurupan. Ieu mah tak diajarkeun atuh aing ngalawak teh. Nya aing lagu. Kunaon salah deui wae. Salamnya kasurupan kujurik tangka nangka. Salah deui wae. Salah ganti. Ngerakeun sia mah engko kudu dipuji-puji sia teh di seni di Bandung. Ngerakeun lagu Lain disalah-salahkeun. kasurupan teu lain kasuka. Joget. Joget kepayunan ka dieu Aing lagu saya lagu loba. Lila aing lagu teh atuh anggeus aing mah. Lagu naon teh? Anak aing ceurik manten. lagu dangdut ngalih ka lagu dangdut lagu Jaipongan mah teu kapake ku Akang oge Ngaretan mah sia mah eta dangdut lain eta Sunda. Dangdutnya. Dangdut kabeuki urang dangdut. Heeh. Itu alamat palsu. Ngeunaheun ieu mah. Alamat Keprok. Can lain. Keprok.
keprok. Ayo. Kesana kemari mencari parasmen. Saya bisa ya tangkalna lagu tonton nak. Minggir. Geus minggir deui wae. Enggak salah deui wae. Mah kong. Geura nyundatan mangke subuh. Situ mah. Ya alamat palsu mah kieu tang ya. Nya, kumaha Mang? Kesana kemari membawa patroma. Sarwana si Amang ieu ge ah. Nu kieu teh mah Hayang nu anggeus. nu anggeus teh. Mau yang dibayar ah. Yang dibayar ah. Yang dibayar ah. Yang dibayar ah. Kedeng lagu we heul atuh. Yang dibayar ah. Ya, dengekeun ya. Jangan kau tutupi. Tah sugan bener ieu mah yang ngeunaheun ye. Ral ieu make ral. Iya lagu mah ya. Wajahmu sayang. Asa ada yang Mang Ayan nih. Jarimu baru pertama aku melihat gadis secantik kamu. Siapa ngalagu teh saudara longsor. Usut kasetna. Kusut longsor laguna. Ah, Kang ah yang dibayar ah. Hayu lagu can anggus yang dibayar. Lamun alus laguna alus anggus dibayar kuno aja. Yang dibayar ah. Nyanyi heula. Nyanyi heula. Nu bener. Engke disawer. Nu anggus disawer. Makaning jauh uihna Kang ah. Itu Kemana gua sih? ke Bandung. Ke Bandung heuh matakan. Selanjutnya berita kecelakaan. Masih kena tuh berita. Oh enggak sah. Cilaka wae sih mah. Udah ngering oge. Ayo deh. Oke. Ayo bro. Waduh. Aya telepon di sang istri jeung sang bango. Oh gitu. Orang balik masalah ya istri anu kolot. Buset remek tape. Hancur bisa. Aya naon? Encan nyambung. Suwe. Dan nyambung usaha hehe. Nya ieu nada sambungna lawak. Oh gitu. Waduh, remek. Waalaikumsalam. Ini dari siapa? Oh, Mama. Ma, alhamdulillah. Papa sudah nyampe Karawang, mah. Oh. Mama sekarang lagi di mana? Oh, lagi di Suhunan. Astagfirullah, emang kucing. Menerken kenteng. Oh, menerken kenteng. Ma, pepetenya hayam negeri. Terus raga di mesin. Asup-asupin ke kulkas sebanyak. Rangsak tak kulkas. Terus pesen palura hari Senin, Mama. Pesen palura. Bebek 200 pakaian sepatu, mah. Mereka mana? Mapak besan. Oh, mapak besar. Udah ya, Manya. Bebek. Apa, mah? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Non bro. Aya naon? HP-na ngedrop. Oh. Olah pulsana tinggal 1,5. Emang iya disadak itu HP? Nya disadak kadang-kadang hitut. Coba aing diajar rek ngebel kakak bogo anu keur digawe jadi TKW di Hongkong. Video call lain. Ngaranna si Marpuah. Oh, Marpuah. Geuning loba beritan. Emang campur berit. Oh. Coba ya. Jeung cenah mah di dicangahi. Oh mah mabuk uset dununganana. Gunungan anak nu di Arab Nu di Arab Siti Fatimah nya. lain ke Saha sih? si Cia. Oh si Cia. Oke. Anak berit. Coba nyambung teh ya. Alhamdulillah. Maaf, wanita yang Anda tuju sedang dipakai. Buset. Kaboga aing diperkosa bedowi meureunna. Lain dah.
naon sih Kucatrik. ayo nyanyi. Bapak Ibu, ini bintang tamu dari Banten, Subro, juara keempat ya, asal Banten. Mohon maaf kepada Bapak Hajat, Mas dan Ibu Haji dan yang lain-lain. Ini Subro sekarang sudah tidak manggung lagi karena PPKM. Kumpulkan 2000 ewangnya kersi Subro nya punten pisannya. Ayo Subro ngomong. Kunaon? Oh, ata sedih teh sih. Ente dah. Oh, nyang teh nyolos buat sedih. Sok. Siapa beri batu sedikit nih ulah. Inilah Subro. Hadirin, saya si Subro, susu kebo. Ulang ngalawak bro. Pada ngadengnya kita di lawak lah, lucu banget. Saya akan menyanyikan lagu ini, sering dinyanyikan sama Asep Irama, judulnya Kembalikanlah Dia. Saya akan mencoba dengan lagu dia, tapi lagu Kembalikanlah Dia. Musik. Semuanya Bu Haji, tepuk tangan. Hei, ya, tepuk tangan teh penonton mana mah terus nyanyi. Mik pan geus dibikeun ka mana sih? Mik pan di ka mana nih? Jawaban musik. Warna. Oke. Kade ulah hareup teuing gerak-gerak. Ulah hareup teuing gerak-gerak nyalahkeun. Tolonglah hamba-Mu dari sengsara. Kena antep. Sengsara. Sudah sieun. Karena cinta. Buat semuanya keluarga besar, untuk Anda, kembalikanlah dia, Subro. Tunjukkan kemana langkahku ini dalam hidup, dalam cinta. Ku kasih tercinta, entah kemana ini tinggal ku sendiri. Yang paling ku sayang, hadiah yang paling ku cinta. Aku mohon kembalikan padaku, kembalikan padaku. Tunjukkan kemana langkahku ini dalam hidup, dalam cinta. Turunnya mana turunnya? Iya yang kabelan, saya yang kabelan. Tuh wireless. Kabelannya. Ayo. Tuh. Reknya lampur kan. Kalau memang dia telah mati, tunjukkan padaku di mana kuburannya. Kalau memang
bukan milikku. Tunjukkan padaku siapa suaminya, walaupun sedetik saja izinkanlah aku untuk membelainya. Aku rela. Dan penuh maka balik dan bernambah-nambah melepaskan nyawaku ini. Tunjukkan kemana langkahku ini dalam hidup, dalam cinta. Kalau memang dia telah mati, tunjukkan padaku di mana kuburnya. Kalau memang dia bukan milikku, tunjukkan padaku siapa suaminya, walaupun sedetik saja izinkanlah aku untuk membelainya. Aku rela. Melepaskan nyawaku ini. Tunjukkan kemana langkahku ini dalam hidup, dalam cinta. Tak gitu tuh ngalah duit mau ke salaki sia baik turun dah ini lah menteri sampai-sampai kan hese rezeki gitu. Ini saya nyanyi naon weh. Tadi salaki mana nu nyanyi teng mana bisa teh turut nama cagur nyaon gampang di luar John. Tuh mikirnya cekal mereka lagu naon dari di Bandung mah lagu Sunda menteng tak nyontoan tak itu hari usaha mah nyanyi disalah-salahkan ngeraken lagu mah anggeuskeun dep menang rezeki. Anu bener salagu nya ya. Hah? Salagu ya sok ada genep lagu sugan lagu naon itu dari paranggil bebaturan sia tidak kadari gitu. Lagu bener laguna hayu anu cokedanana ge bener Sok bener aya mah bener sok dua lalaki sawer kan dua lalaki sok oh nyanyi kencan semang sawer eta hajatna aya kene eueuh sih pahajatna aya kene ya imahna rek pindah ka mana nu hajat ya imahna emang si Abel anak ka Bekasi Om Marcel mana Om Marcel nah sok nadana di nu kos kumaha hayang dua lalaki Om dua lalaki sarakah amat sih dua lalaki kajen dan nu ieu mah da geus pepelemna hiji heula beda aing mah sesa atuh
Bebang aing atuh uluhan hirup we atuh. Kudu dua atuh dan nu kieu mah nya ieu mah dah gael-gaeleun. Aing atuh bang cocok goleng. Hayo Marcel yang dua lelaki. Aing atuh. Ya ngasih spesial buat ibu aja. Lalaki, kuring lalaki, pada mikaya mi boga diri, kembang nu jadi impian, terus lami mapaes hati, dong diri mi cinta. Boga cinta pada mikahayang umetik etina iraha bakal laksan regmati kembang katresna nu jadi jeung-jeung diri nandangan kasiksa gering pikir ngalang layu horeng harapan alang nu ayeuna nanti galamunna. Ya masih bersama Gestikan ada di sini. Boga cinta pada mikaya hormati ngetina iraha bakal laksana regmati kembang katresna nu jadi jeung-jeung diri nandangan kasiksa gering pikir ngalang layung horeng aturan dalang dede kapayun kiri kapayun cinta harapan nganukur harapan di Paguyuban Pencipta Budaya Sunda Karawang hadir diri nandangan kasiksa gering nangtung hayang nyandung horeng micinta nu samar asa dawala kaya anjeun nu jadi rebutan antara dua lelaki nu sami micinta diri salira
daya